Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Sok kanca, madep kum. Ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ku asmarani geus kajudi we, geus cop dina hatena. Pasti eta jalma teh anu tadi ngagulutukeun batu teh. Kurang ajar. Pitaskeun sia, belum teh ku aing. Geureuntous hatena. Bari teu leupas terus we nitenan gerak-gerikna nu aya di luhureunana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Manehna teh tayalian ti Bagira. Kasebut dedengkot rampog salah saurang anak buahna Ki Sapta. Kepala begal muka koncara gangasna. Demi padumukanana di hiji lengkob anu langka kasabaku jelema. Ari pangna Ki Bagira aya di dinya, sasatna manehna teh keur buron ti Ki Sapta anu jadi gegedugna lantaran nyumputkeun sabagian barang-barang hasil rampoganana. Akhirna kapaletik ku Naratama anakna Ki Sapta. Naratama hiji jejaka gede wanda hade rupa. Ngan adat pangadatanana teu beda we ti bapana nu kasebut gegedug rampog. Pogo we lantaran kanyahoan. Tanpa ditanya heula jenisna, Ki Bagira langsung we dicarek daleg. Putusanana Ki Sapta nu jadi gegedugna. Ki Bagira ditibaran hukum pati. Sakur anak buahna Ki Sapta kabehanana oge pada ting birigidig kukurayeun bulu-punuk. Sedangkan Ki Bagira nu baris ngarandapan hukuman pati ukur bisa ngeluk we bari hate lelenyapan awak karasana panas tiris ting sariak pikiranana kumalayang nyawang hukuman anu baris tumiba kadirina. Sakecap oge Ki Bagira teu daek minta ampun lantaran geus karong moal aya gunana. Hal kitu teh nempo luang lumrahna nu kungsi kajadian ti heula-heula. Kungsi aya nu dihukum pati, heg minta ampun, sasatna cerik-cerik menta dihirupan. Tapi ku Ki Sapta nu jadi gegedugna, batan ditedunan mah kalah ka dirangket ku hoe tonggongna teh 100 kali. Bari kituna teh samemehna ditibanan hukuman pati. Sakitu kejam jeung gangasna Ki Sapta ka anak buahna. Nu dimaksudna teh meureun sangkan anak buahna ulah aya nu wani-wani ngalawan. Ti dituna mah nanjeurkeun wibawa pingpinan anu nyekel keadilan jeung putusan hukuman. Nu mata Ki Bagira teh leuwih hade ngabetem. Jiga nu pasrah we kana takdirna. Sok padaha dina hatena mah kacida ngageremetna kumaha carana hayang bisa leupas sarta lolos di daerah lengkob. Alusna dilaksanakeunana hukuman pati teh diisukeun. Harita mah ukur dicangcang we dina hiji patok kai sisi leuweung. Awakna dibakutet, dibeungkeut, dihijikeun jeung patok kai. Lantaran cek pamikirna Ki Sapta. Keun weh cenah sina jereweg ku sato galak. Kuajag kumau. Atuh upama kabeneran salamet nepi ka isuk teu nanaon. Isuk-isuk oge ditigas beheungna atawa sina ngagulawing dina tihang gantungan ameh getihna teu kaluar. Ngan geus kitu we dasarna Ki Bagira kudu salamet. Meureun masih panjang lalakon rambai carita. Boh Ki Sapta nu jadi gegedugna, boh Naratama nu jadi anakna, sasat wakil gegedugna. Sama sakali teu aringeteun
yen Ki Bagira teh boga anjing nu kacida iceusna. Eta meureun pedah anjingna teu katempo-tempo. Lantaran waktu Ki Bagira dicarak dalag, anjingna teh keur ngalantrah. Waktu tengah peuting, anjingna Ki Bagira nyata si Pasar ngurunyung ngaliwatan kalebah Ki Bagira anu keur dicangcang. Atuh gentak we si Pasar teh digeroan. Bari heg dibawa ngomong supaya tali anu ngabakutot awakna digegelan sing nepi ka paregat. Ngaran-ngaran anjing iceus. Tegagag tegogog tuluy we. Tali anu ngabakutot awakna Ki Bagira teh digegelan nepi ka rampung paregatna. Salamet weh Ki Bagira teh. Nu satuluy na ngabelecet kabur ka sisi leuweung Gledegan. Nyaeta daerah Gunung Papanayan. Manehna teh nyokot pepenebanana anu disumputkeun di dinya. Si horeng curalingna Ki Bagira teh kanu jadi gegedugna lain harita wungkul. Tapi saban manehna milu ngarampok oge kudu nyalikong bebeunanganana. Sanes hasil ngarawatan pepenebanana, Ki Bagira terus we nonggoh ka pasir. Tidinya terus mudun deui nepi ka lebah wahangan. Di dituna mah meureun pikeun ngaleungitkeun tapak lacakna. Atuh si Pasar teu gagag teu gogog. Es tuning sarua kaketeyepan kawas anu ngarti we kana kahariwang dununganana. Kitu teh mah dasar anjing nu geus kacida iceusna kana caritaan Ki Bagira teh jiga nu geus ngarti. Kanca dangu sadayana, waktu Ki Bagira keur siduru bari dibaturan ku si Pasar. Ujug-ujug kadenge aya nu ngejebur rag-rag kawahangan. Atuh gancang we ku Ki Bagira ditempo bari ngadapang sisi gawir. Tapi teu kabireungeuh lantaran kaayaan geus mimiti poek reup-reupan. Yang di eta oge katambah kahalangan ku rembetan anu nyayeud dina beungeut gawir. Atuh lapur teu kadeuleu meus-meus acan. Da cacakan ti beurang oge tacan puguh kabireungeuh bisa atra kawahangan. Nu tumerapna ka Ki Bagira ngarandapan kajadian kitu teh rada oge ngarasa reuwas. Babakuna mah curiga ka pihakna Ki Sapta. Sanu nyaho upama peuting eta maranehanana ting rong heap ka dinya pikeun ngababuk manehna. Tadina mah boro geus ngarasa aman lantaran nyumputna di dinya teh geus aya samingguna jempling teh naon-naon. Ari ayeuna ujug-ujug kadenge sora nu matak pikareuwaseun. Bogoh we lain deui matak ngageter hatena. Tapi barang didenge-denge bet terus jempling taya tuluyna deui. Atuh kuniang manehna cengkat hatena beuki ngageter sabab boga sangkaan boa-boa sato leuweung anu ngagujubar kawahangan rek mandi. Sangkanana geus teg we tangtu eta teh maung lodaya anu pikasieun. Tapi barang ret ka anjingna si Pasar bet jiga anu taya kasieun. Hatena cop deui tangtu nu ngagujubar teh mencek atawa bagong. Lantaran kasieunan salah jalan nepi ka ngagujubar kawahangan. Orok aya ari si Pasar mah lain deui pamanggihna. Babakuna mah lantaran seukeut ambeuna teu kapalingan. Harita keneh oge ongkoh-ongkoh we depa buntutna kupat kepot bari sungutna garang-gereng. Hal ieu jadi tanda pikeun Ki Bagira yen dihandap aya nu aneh-aneh. Naon atuh dihandap teh Pasar? Aya musuh nu baris nilakakeun ka aing atawa naon? Ki Bagira nanya ka anjingna, kawas ka jelema we. Si Pasar ukur cengkat, heg tempat tempo kahandap, bari garang-garang deui. Kukituna geus cukup pikeun Ki Bagira mah. Eta teh ngajadikeun totonen yen dihandap teh bener-bener aya jelema
damun ngisarahan aya sato galak mah si pasar teh sok melit kana suku atawa kana bujur. Jelema pasar mundur atuh mundur keun ku aing rek diintip. Ki Bagira ayeuna mah beuki dagdikdug we hatena teh. Ari si pasar lantaran geus ngarti terus we ngesod ka tukang mere jalan ka Ki Bagira dununganana. Pogo we pikeun Ki Bagira mah beuki yakin yen anu aya di handap teh pasti jelema. Tangtuna oge jelema anu ngabogaan maksud goreng ka dirina sakurang-kurangna tangtu anak buahna Ki Sapta nu datangna teh. Dina kituna Ki Bagira tuluy we ngadepong persis harita teh Asmarani kakaraclek pisan nincak taneuh dina beungeut gawir. Hatena jocop we kana Ratama anakna Ki Sapta ngabeledig. Bogo we hatena teh beuki ngageter lantaran boga ijiran manehna moal mampu nyang haripanana. Tapi najan kitu Ki Bagira teu nepi kagugup ngagentak manehna ngajorelat ka tukangan batu anu ngajungkiring sagede awak munding. Kalawan ngagunakeun tanaga sakebekna batu teh digulingkeun. Teh sebeleke ujug-ujug ngulutuk we ka handap. Dumeh batu buleud tur teu karuang ku taneuh. Ngan alusna waktu digulutukeun ka handap meneran pisan kalebah Asmarani nu harita rek naek ka luhur. Ngan hadena we ninggangna ka jalma pantar Asmarani lain jalma jore-jore wewasena. Manehna satuluyna ngajorelat ngagunakeun gerakan jingkrak hap-hapindah pikeun nyingkahan pibalayieun. Da cacakan mun teu kitu mah piraku teu pajet kagencet ku batu ngagulutuk. Patali jeung eta batu ngagulutuk ka handap teh atuh Asmarani teh jorelat ngajauh ka luhur. Ari clek nincak taneuh. Kabireungeuh aya nu ngabeleg-beg hideung. Teu anta parah deui. Besat we. Asmarani nyampeuk ka hareupeun Ki Bagira. Dua leungeunna geus mancok ka hareup. Mangrupa gerakan pasang bisi musuh narajang miheulaan. Nu dimaksud teh supaya ulah eleh babar. Atuh tumerapna ka Ki Bagira lain deui ngaranjugna. Ngarasa kaget nu lain memeusan. Kumireungeuh ngablesatna hiji gerakan teh. Anu tadina mah boga sangkaan tangtu geus pejet kagencet ku batu. Tapi kanyataanana bet ngablesat narajang ka hareupeunana. Ki Bagira nyorowok berjingkrak ka belah katuhu. Ti dituna mah pikeun ngepeskeun panarajang. Milik nu jadi lawana ujug-ujug ngayakeun gerakan. Asmarani geus teg we tangtu ieu jelema nu rek deleka teh. Rok aya Asmarani oge teu cicingeun. Manehna terus we narajang. Tapi can dinyakeun maksudna mah pikeun nanyo heula lawan kumaha satuluyna. Kanca dangu sadayana Ki Bagira barang mireungeuh lawana sasat kaneg ngagentak narajang ngagunakeun gerakan totog. Maksudna mah rek meupeuh careham. Rok aya Asmarani oge geus taki-taki. Sakilat geus ngagilek nyerong ka belah katuhu. Suku kencana ditarik 15 derajat. Atuh tumerapna ka Ki Bagira lain deui reuasna lantaran musuhna bisa leungit tina panarajangna. Sabot kitu Ki Bagira ngarasa kaposan. Sakiat Asmarani geus ngagentak nyampeuk deui. Sarta ngan cukuk we tungtung dampal sukuna nyayang kana gonok lakina. Ki Bagira ujug-ujug ngagerung we nahan kanyeri nu lain memeusan. Sorana jiga anu kacekek hukhek sarta samemeh bisa hojah naon-naon. Peureup Asmarani geus ngadius dina gerakan orai sinuk macok bangkong. Nu daek teu daek Ki Bagira karek sageprekan oge geus ngajongkeng
bari gegerungan awakna teu sirikna kokosehan dumeh nahan ka nyeri. Sabot kitu anak serentang teh si Pasar narajang rek ngagegel kana pingping Asmarani. Asu sia. Asmarani kaget sakedapan mah dumeh mireungeuh anjing ujug jojol narajang. Rokaya Asmarani oge teu kapetolan sakilat geus ngagilep ngajengkatkeun sukuna anu katuhu sarta saterusna ditajongkeun menar pisan kana kekemplong si Pasar. Ari cekok ditajong bari jeung lain tajong sabongbrong tadi oge apan keuna kaki Bagira sakitu mata kripuhna komo deui si Pasar ari cekuk benang kekemplongna ari kuik-kuik we bari gulitikan. Sabot kitu Asmarani nyusul tepus ngagentap maju salengkah deui cekuk kekemplong si Pasar dipino ngadua kalian. Anak kawowong teh si Pasar babaung ngabarengan awakna nu ngabeulenyeng ngaliwatan gawir sarta dina ragragna terus ngagulutuk ka handap. Montong nyiksa sato nartama sangaeupan aing sapajetna deuleu. Ki Bagira nu harita geus nyelegedeng deui ngagantawang ka Asmarani anu disangkana Naratama. Atuh sakilat we Ki Bagira nyampeuk bari langsung ngagempurkeun peureupna nu ngahiung bangbaraan. Naratama. Asmarani ngaranjuk gaget barang ngadenge nu jadi lawan teh nyebut-nyebut Naratama. Tapi lantaran musuh geus uruntul ka hareupeunana, Asmarani ukur bisa ngagerakkeun dampaleungeuna. Tuh. Peureub Ki Bagira nu sagede jeruk bali teh bantrok jeung dampaleungeun nu ramo-ramona marucuk eueuh. Anu balukarna lain mata kagetna Ki Bagira anu sakitu dedeganana teh ngalingirik. Manehna nepi ka mundur sababaraha lengkah kasurungkeun ku hiji tanaga. Nu bobotna teh lain ungkul-ungkulaneun. Beungeutna nepi ka sepak pias. Cacakan mun ti beurang mah pasti kabireungeuh. Jabat ti kitu awakna ngadadak liliningin ngadaregdeg badis we nu kabulusan. Sabot kitu bray kingkilaban ngaburi nyai sakolebatan atuh brewe kabireungeuh keuretan beungeut nu jadi lawana. Ana ranyug teh ngarasa kaget nu lain memeueusan kakara ayeuna mah sidik mana horeng lawana teh lain Naratama tapi ieu mah teu kurang teu leuwih ti hiji mojang lenjang alus rupa hadewanda nu umurna moal kurang ti 20 tahun. Geuning lain Naratama. Ceuk Ki Bagira semu gugup kaget jeung reuwasna we tacan leungit. Memang ngaran kuring malih Naratama. Saha manehna teh? Musuh Andika atau lain? Asmarani nanyakeun. Wah, lain. Manehna lain musuh kaula. Tapi manehna anu ngamusuh ka kaula. Won Ki Bagira sabalakana. Ada memang nya manehna mah teu ngamusuhan ka pihakna Ki Sapta. Untung bolak-balik ngomong teh. Dari tadi geuning. Kami tarik dipergasa ku Andika. Rek digiles ku batu segede munding. Tangtuna oge. Kami teh ku Andika dianggap Naratama. Nya Andika kitu kalakuan. Upamaleen ka musuhna mah. Asmarani teu sirikna sentak porongos. Nyaritana teuneng heuras ka Ki Bagira. Kanca dangu sadayana Ki Bagira tetep bungkem teu daek cumarita. Hatena sabil kitu kumaha kieu kumaha. Ogo dihenteu-henteu oge manehna teh ngarasa lain jalma bageur. Tapi ras inget mun teu dicaritakeun buah kumaha balukarna. Sanggeus dipikir dibulak-balik antukna poke nyarita. Hade kaula rek nyaritakeun hal ihwal kaula
anu aya patura patalina jeung Sinaratama. Wawan Ki Bagira eleh deet lantaran masih keneh ngarasa lebareun ku nyawana. Tah, syukur atuh ari kitu mah. Putusan Andika. Ayeuna urang kana durukan. Ngadongengna urang bari siduru supaya tumanina. Cek Asmarani bari nyarengeh. Wah, kelanan. Kaula teh melang ku si pasar. Anjing kaula tadi. Ki Bagira ngadadak ras inget ka anjing kukutanana. Anjing nu tadi malah naon. Engka oge ngurunyung. Kes jag-jag mah. Nambayana mah urang kana durukan. Asmarani bari miheulaan nyamperkeun durukan anu keur hurung. Nah, anak saha ieu mojang teh? Rupana geulis. Pangabisana lain ungkul-ungkulaneun. Potongan awakna sakitu sampurna. Mulus. Daya kuciwaeunana. Mun eta pok-pokanana bet songong, sombong, belengong. Kasarna teh leuwih ti aturan. Berentus hate Ki Bagira nu harita lempangna ngeteyep pandeurinana Asmarani. Najan bener kaayaan ti peuting. Tapi bulan mimiti tembong. Sedengkeun bentang-bentang baranang sabudeureun langit. Dina kituna jentre kaayaan di luhur pasir teh ayeuna mah teu poek-poek teuing. Lantaran kacaangan ku cahaya bulan. Anu tembongna can sakumaha luhurna. Ebre sabudeureunana kabireungeuh. Ret Asmarani kabelah kenca. Ih, geuning aya saung darurat-darurat bae mah. Ceuk Asmarani bari ngareret kabelah kencaeun durukan. Wah, pan eta teh tempat mamang. Ki Bagira ngahaja we ngabasakeun kitu. Suganan Nyi Mojang nyaritana teu kasar teuing. Mamang saha? Asmarani bari gek dina catang deket durukan. Nya, mamang ieu. Ki Bagira bari nunjuk kana dadana. Teu ujug-ujug milu diuk. Manehna mah ajengjan we nangtung heula. Mamang eta saha ari ngaran mamang teh? Mamang Bagira. Wawan Ki Bagira bari nyarengeh. Mamang Bagira. Gagah ngaran namanya. Cek Asmarani. Oh. Ari Nyai. Saha tuh jenengan teh? Ki Bagira oge nanyakeun ngaran. Asmarani ngaran kuring mah. Wawan Asmarani. Oh. Asmarani. Udah. Sae pisan jenengan teh. Luyu sareng jalmina. Ceuk Ki Bagira bari ngarenyu. Sae jeung jalmina kumaha? Sumun jenenganana sae jalmina oge geulis deui. Geus kitu rani teh. Weh, kuantenan we. Komo upami ditambihan ku Dewi mah. Ditambihan kumaha Mamang Bagira? Nuhun, ditambihan janten Dewi Asmarani. Kitunya Mamang. Nya, pantes hurufnya. Asmarani nyikikik seuri. Asa ngarareunah kana hate. Memang kitu sifat ning jalma mah. Mun manggih pamuji nu matak genah kana hate. Tumerapna matak atoh narik simpati. Tapi sabalikna mun meunang kateungeunah ti batur nimbulkeun kasebel kakeheul. Hatena ngarasa kuciwa. Kantenan we suruh payusma Nyi Mas. Dewi. Ki Bagira cumaritana bari ngarenyu. Wah, nguyuk puguh sareng teu kebat nyaritana. Kaburu ditempas manten ku Asmarani. Sareng naon atuh Mamang? Asmarani
panasaran hayang nyaho. Mohon, saung mamang oge saluyuk sareng jenenganana. Nya jalmina sae gelis. Jenenganana oge apan asmarani. Tah ditambihan ku Dewi. Atanapi pamede hijikeun teh janten Dewi asmarani. Ki Bagira ngahehe. Nah gelis gitu Rani teh mamang Bagira. Sanes Raninya pan ditambihan ku Dewi ti payuna. Dewi asmarani nyikikik seuri. Wah, tukan tenan we gelis mah. Lumawi disebat Dewi oge. Ongko saterasna jenengan aslina asmarani. Dan eta teh aya hartosna. Ki Bagira ngahehe deui. Oh gitu. Naon gitu. Hartosna Dewi teh mamang. Ya mohon, Dewi teh hiji putri gelis. Sareng sae mana. Ki Bagira teu boleh ngahehe. Rupi asmarani. Rupina kawitna mah tina kecap asmara. Hartosna teh cinta atanapi asih. Jadi rupina mah istri anu pinuh ku kaasih kasasama jalmi. Ki Bagira nyaritana sabuang bentor. Nu penting mah asal hatena Dewi asmarani nginaheun. Diberi keterangan kitu ku Ki Bagira. Dewi asmarani make ngahulang salila-lila. Sabab ras ku kalakuan dirina pribadi. Anu apaan cek Ki Bagira teh. Dewi hartina istri gelis sae mana. Ari asmarani istri nu pinuh ku kaasih kasasama jalma. Sedeng ari kalakuan manehanana apan ku sadarea oge geus kanyahoan. Hiji wanoja anu telenges taya ras-rasan. Mana komo apan maksud luntakna ngalalana oge pikeun neangan musuhna. Sarta lamun kapangih rek diparagakeun nyawana. Kek hari mamang Bagira rek nyebut kumaha ka kami teh. Dewi Asmarani nanyakeun deui. Kawasna mah bakating ku ngarasa ngeunah kana hate. Mun seuk ngadenge pamuji teh hiji lalaki. Najan sareatna mah Ki Bagira teh geus kolot. Mamang mah rupina bade nyebat taun Dewi pokna bari ngarenyu. nya mamang surup nama Dewi ngaran teh. Tapi kumaha mamang we eta mah rek nyebut kumaha oge. Cek Dewi asmarani daria. Kanca dangu harita Dewi asmarani jeung Ki Bagira. Dariukna dina catang hareupeun durukan anu ruhay. Kitu teh mah puguh suluhna dahan-dahanan kai leuweung. Rek ngadongeng lalakon teh mamang. Dewi asmarani ngingetan deui dumeh Ki Bagira rek ngadongengkeun lalakon. Teh sebeleke paralak we. Ki Bagira ngadongengkeun lalakon dirina ditetet sacara welena dipedar dibejer beaskeun sangkan kahartieun ku Dewi asmarani. Jadi tadina teh mamang oge beganya. Cek asmarani bari neuteub seukeut. Anak itu mah mamang teh atuh saihwan. Pokna deui. Da memang nya. Apan bah Surawana teh akina asmarani lain jalma bahager. Tapi kastup rampok gerot. Hari ieu teh asmarani oge nyahueun ti leuleutik keneh. Mana pantes asmarani gangas barangasan atawa kejem teh. Lantaran sasat sumsum balung daging kulit katut uteukna teh dieusian ku rejeki anu teu halal anu diarahna ku jalan kajahatan jeung kakejeman. Da sami kaayaan mamang teh.
Teh Dewi, dari ayah di dia, salah nama keriumput. Eta marina nu mawi, Dewi tadi tejo ditarajang we ku mamang teh. Margi panyana teh sinaratama, anu ngobradiga mamang. Cek Ki Bagira sanggeus tamat ngadongengna. Teu naon Mamang, teu dirampok atawa begal oge. Asal bisa ngajalan ke nana we. Cek Asmarani, jauh pisan tina sangkaan Ki Bagira, malah mata kaget we nu aya. Loh, ari kitu kumaha tuh Dewi? Ki Bagira tacan leungit kakagetna. Nya, Mamang Bagira. Mamang Bagira teh pan ngarampok sotenan. Kajalma nu juga halak tang tuna oge nya Mamang. Dari kajalma kokoro nyosok malah ratrosa mah. Naon araheunana? Malah komo mun aya jalma tukang basilat. Anu sok pat-pat kulipat. Sok ngarah ngarinah ka somah. Nu kitu mah. Tong disasakeun Mamang. Asmarani nyaritana dari apisan. Wah, mun kitu Dewi. Ki Bagira nyaritana bangun bingung. Ada anjing Mamang teh ka mana nya? Asmarani nanyakeun anjing Ki Bagira. Weh, nuhunnya. Beta can rojol bae. Wah, boa-boa. Ki Bagira bari mali ka tukang. Weh, itu geuning tuh, geus campego. Ki Bagira nyarita deui. Bari lain deui bungahna, pedah si pasar kabireungeuh keur depa we tukangeunana. Geus lila ngarongheapna teh. Bari mun cara jelema mah lain deui ngarasa kagetna. Dumeh dununganana jeung musuhna ka tembongna teh jadi akur. Ku kituna si pasar teh teu geruh, brak we depa tukangeunana nu keur ngadarongeng. Ti dituna mah meureun ngadedengekeun. Bari buntutna teu reureuh ku pat kepot. Mana si pasar teh Mamang? Asmarani oge ngalieuk. Geuning nya we. Ngalieu si pasar. Hampuranya tadi aing teh geus najong ka maneh. Pokna bari ngagupayan si pasar. Atuh da puguh anjing geus ngarti. Jurung kuno we si pasar teh cengkat. Kedeap nyampeurkeun lalaunan ka hareupeun Asmarani. Brak we depa. Bari buntutna teu oleh kupat kepot. Mun jelema mah meureun. Manehna oge sarua menta dihampura. Dumeh tadi rek ngegel. Teu naon pasar? Asmarani ngusapan hulu si pasar dipapai nepi kana tonggongna. Anjing teh bener-bener ngarti. Minangka ngajawabna teh heg huluna gudar gider bari susulumunan kana suku Asmarani. Aduh kanca, cak. Ih carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah anjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.